Hanafi, Hambali, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Salajengna urang mawawuh ka Allah, ka Rasulullah, ka sahabat, ka anu ngaguru, ka sahabat anu disebat itba'us sahabah. Teras mawawuh ka ulama lamun teu aya anu nerangkeun. Diantawisna sanu nerangkeunana nyaeta jami-jami anu deuheus ka Allah, anu deuheus ka Rasulullah, anu deuheus ka sahabat, anu deuheus ka itba'us sahabah, anu deuheus ka para ulama. Ku bakat anjeunna deuheus alias sakat kamarantena tug dugikeun ka dipaparinan kahususan kuasilahna deukeut. Tina sapalihna kahususan nyaeta aya anu diangkat janten wali ku Allah, nyaeta anu janten kakasih Allah. Di antawisna anu janten kakasih Allah bahkan janten rajana tina sakabeh anu diangkat wali Allah ku Gusti Allah nyaeta Sultanul Aulia Tuan Syekh Qadir Al Jailani Qaddasahu Sirahu An Aziz. Tah urang wawuh ka ulama nu opat diantawisna wawuh ka itba'us sahabah model Said Nafi bin Abdillah muridna Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Salajengna wawuh ka para sahabat wabil khusus anu opat nyaeta hiji Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kadua Sayyidina Utsman bin Affan, katilu Sayyidina Umar bin Khattab, kaopat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Daya kajabi ku sabab diterangkeun ku marantuna. Abu Bakar Umar Ali Kangjeng Nabi nu suci Nabi sadaya Nabi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad. Kadituna wawuh ka Rasulullah, kadituna wawuh ka Allah, nyata ku berkahna diterangkeun ku Al-Qur'an. Tah ku sababiah anjeunna teh janten wasilah urang wawuh ka Allah, ku sabab kitu maka mika cinta kamantena dihukuman wajib. Karena wajib ku sabab urang wawuh kanu musik kanu malikeun urang Allah Ta'ala, urang wawuh ka anu tiasa nulungan dunya akhirat urang sadaya nyata Kangjeng Nabi, urang wawuh ka jami anu tiasa maparinan barokah karomah di dunya kalintang ke di akhirat saya kajabi ku berkahna wali. Tah ku sabab kitu urang cinta ka wali dihukuman wajib. Mata Kangjeng Nabi misaur alaikum bisiwadil a'dham. Bok bilih urang naroskeun naon ririungan kieu teh dalilna. Tah walar ku urang alaikum bisiwadil a'dham ponoknya. Alaikum bisiwadil a'dham. Alaikum kudu kersa aranjeun kabeh. Alaikum kudu rajin aranjeun kabeh. Alaikum kudu nikreuh ngeureuh aranjeun kabeh bisiwadil a'dhami kana cacalikan, kana ririungan, kana sasarengan gitu. Sinareng siwadul a'dham nyata jalmi anu nyepeng kana bebeneran. Jami anu nyepeng kana bebeneran.
Saha anjeunna teh nyata alu taqwa wal istiqomah. Nyata jami anu pangkatna geus dugi kana pangkat takwa. Takwa teh gampil ngucapkeun hese milampahna nya. Nya cing tarakwa cenah hirup teh. Gampil ngucapkeunana mah tapi hese ngalampahkeunana pangna hese kusabab takwa teh pansingkatannya cek santri mah. Takwa teh hurufna teh opat hiji ta kadua qaf katilu wau kaopatna ya ilhaq atau rengkol entog atau cekolot baheula mah alif bingfeng. Oh, nah hartosna ta nyata ta teh tarkul maasi ngantunkeun pamaksiatan. Tuh, ngucapkeunana mah gampangnya milapahna hese ningakeun maksiat teh aduh hese banget. Komo tukang pinang mau ngapoe. Naon sawabna kusaha anu balanja teteh-teteh. Anu nganggo acuk sekwil da teh. Sewilayah dada ka katara aa. Ieu pinang sabaraha bari tungku. Pan ngawitan namanya urang teh dikir alhamdulillah. Begitu anjeunna tungkul, masya Allah. Tah anu ngaburayot kitu. Ngaburayot apa ngahaja we dipuyer-puyer pidangna diulah deh red deui gitu. Aduh nu hiji gede nu hiji leutik paneta mati ya. Tapi kaputrana sing takwa sing takwa tapi bapak henteu subhanallah. Iwati ajeun anu tarak kitu teh naon tempeunana atunya. Da teu dagang pinang gitu. Jadi diliuk anu ditiung, nuliuk nu dikopeah hungkul gitu. Eta kaare. Tuh, kaduana tukang elap. Aduh, wah cenah amang sok suudon sok Mang Edi teh. Ari eta sok noelan. Ari kan ini tara noel geuningan. Nah, sok dipilihan. Ari anu kanu demplon. Ngahaja pinter noelna teh da dikontrakan latihan heula. Lalu ngalieu ka katuhu keuna moal pipina. Tah, kumaha sangankeunna kieu gitu. Latihan mata persiapan nyalira ngalih emang Edi menyalira. Dah itu pandita wae. Ai ini mah apa nih geus bongkok eta panggil mak lap mak gitu. Hari kanu demplon apa nampel bujurna ngalieu. Nah atongan lap teh gitu. Tuh bari pipina teh padek benu ge emang elap kan gitu. Nyebut lagi emang elang. Aduh, untungnya kugusi dipayukeun jeung eta tadi berebati gitu untung pada maksiat noelan wae. Meureun berkahna manakiban. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan tawisna nya jeung berkah ibadah nu sanesna. Abdi mah datara ditoel cenah. Dikumaha sok ditiup. Asa eta aya nu ditiup nya rata-rata ditoel gitu sanes pengalaman abdi mah sanes gitu. Subhanallah. Tuh gampil ngucapkeun hese milampahna takwa teh tarkul maasi komo awewe mah pang gede-gedena dosa jeung nararumpuk dosa teh di istri. Gitu. Di istri. Matak mejehna nya istri cek dina agama kedah saling ngaraskeun jeung saroge. Pan saroge taya kawajiban diantawisna nyayogikeun sandang, nyayogikeun pangan, nyayogikeun papan. Sandang nyata nyayogikeun anggoan. Kawajiban pameget teh. Lamun kedah diwartosan mah nu wajib teh sataun 2 kali eta mah wajib. Kanggo nu mampu gitu. Jadi nu mampu mah nya Kang Iwan gitu eta mah aduh kagolongkeun nu mampu. Nu wajibna sataun teh 2 kali. Itu Mang Otang itu mampu pisan anjing. Ya, kumaha abdi mah tukang kerek atuh itu nya. Sataun teh 2 kali kanggo bojona khususna, umumna kanggo palaputra kan ieu khusus kanggo bojona. Iraha cenah 2 kali teh hiji nyata Idul Fitri. Tuh kadapang beserkeun teh. Cenah da tiasa ngalaknya lira istri abdi mah. Da sok THR-an bahkan. Tah eta mah pangala istri kengeng istri.
tata acan nyuparkeun kewajiban saroge kanu janten istri ulah pada istri tiasa ngalah nyalira ngagaluh nyalira eta mah hak istri tapi hak kewajiban saroge kudu dicuparkeun eta mah keng mamah ieu mah kengeng aa eta mah keng meser mamah ieu mah keng meser aa gitu ngan politikan keng manehna manusia juta keng urang mah nu 50.000 gitu dan geus gaduh nu mahal mah nu murah tasan gaduh ku anu murahna mama nu mahal kadua nyata sasih mulut gitu kedah pangmeserkeun teh gitu napang sasih mulut ku sabab sasih mulut teh nyata sasih lahirna Kangjeng Nabi urang kawis bungah ku lahirna Gusti Rasul nya ngabageakeun kana kalahiran Gusti Rasul teh ku nganggo acuk anu tara sae nu teuh di toko komo saya mau ulah di parlan nya anu ngampar di jalan eta mah dianggo saminggu ge atuh geus suwe gitu anu mirah mah anu awi semua gitu nya gitu tah ku sabab lahirna Kangjeng Nabi urang teh bingah tawis bingah nganggo angguan anu teuh anu sae itu wabil khusus bade ngalaksanakeun ngagungkeun kana kelahiran Kangjeng Nabi kurang juga mah bade muludan tan bade muludan teh disagedengeun miser kanggo omprengan anu muludan teh ngagaleuh we acuk nyimpang ada kata ponaon mah pangiklankeun lamun di dia anu gaduh tok eta bade pangiklankeun tuh nyata dina raraga bingah ku kalahir Kangjeng Nabi urang nganggo acuk anu sae atanapi sasih mulut teh sok seueur anu maruludan beda sok ngonang komo masjid mah madrasah mah majlis taklim mah tabligh akbar mah sok ngararonang di itu di dieu ieu mah acuk saya teh khusus yang sasih mulut dina raraga ngahadiran muludan mata ku sakitu meser acuk kanggo caroge nah ngacukan nu janten bojo khususna umumna putrana lamun teu gaduh jang putrana 2 kali dina sataun hiji nyaeta Idul Fitri nomor kadua nyaeta sasih mulut tangke mah tagih nya tagih anu nomor kadua kewajiban caroge teh nyaeta pak nyayogikeun pangan pangan teh nyata tuangeun cek bahasa ayeuna makanan pokok jeung rencangna maka pokok di urang nyata beas gitu atanapi segona nya wayahna we lamun gaduh sawah murid caroge teh kudu ngagarap sawah itu ieu supados kagungan segon engke gaduh segon berarti gaduh beas bila mah gaduh beas mun gaduh sangueun bila gaduh sangu berarti eta caroge geus nyumponan nyayogikeun pangan ngan teu cekap sangu wungku ada urang mah teu bisa qanaah nya nampi kanu aya nah ka Iwan sing rencangna ge pinang saodeng da bosen bosan komode di bolototan wae mah nya tuh jantai berarti kudu aya rencangna atuh nya atuh tangkan teu meser ka pasar melak kangkung nya melak genyer ulah newak entong batur pada ulin ka buruan gitu yang deungeunana gini amang tadi sacarokan kita eta mah deureuy ye ame ka kuping anu gaduhnya mah amang mana kaum manakibana pencit gitu kan tuh diantang tuh tah maka lamun kamu nu mampu mah sararesna kawajiban caroge kanu janten istri nyayogikeun pangan teh aya batasanana kamu nu mampu mah pangna mampu gaduh penghasilan khusus bari penghasilanana kawilang wah itu sakumaha kanggo khusus kanggo istri nyata sakmud khusus kanggo istri sakmud teh sakumaha nyata sakmud teh 3 liter sacangkir saukuran zakat fitrah sakumaheun sadinten sawengian eta mah khusus kanggo istri itu lamun mampu mah eta amang cenah sok itu tara nyata ngasok nyayogikeun segon karungan gitu kanggo nu mampu kanggo anu penghasilanna teh tiasa nyukupan kanggo sadayana bakal kanggo bojo 3 liter sacangkir eta khusus yang bojo
kari-kari bojo teh misalkan tuang sanguna teh ukur sasangkir. Berarti gaduh sesa sakumaha? 3 liter teh lain hak saroge. Lain hak putra, tapi hak anu janten bojo kembali dek diisal ge. Dek dijual ka warung. Jadi artos silakan saleterna 10.000. Berarti 3 liter sabaraha? Tuh, maklum kutang lepet jang nyesetan kutang gitu. Ame neuhneur deui geus. Di neuhneuran artos 30.000 bayangkeun. Lamun 3 liter sasangkir kaanggona wungkul sasangkir dikalikeun 10 dinten. Berarti eta isi ngumpulkeun bea sabaraha? 30 liter berarti 3 gantang, sagantang saleterna 10.000 berarti sabaraha? 300.000 eta bea sungkul deuk teu solehah kumaha eta istri. Nya, wah ditita itu ge mongo. Mama. Mongo. Mama, rasa kali anggeus aya di payunan. 3 liter atuh sapoe. Deuk kumaha? Matak dibras beli teh meureun atuh. Teu boro-boro 3 liter. Eta teh kanggo anu mampu ceuk biki. Nya eta anu biki lamun nu mampu. Aya model punten model jisi mabdi mah. Atana picek basa lege ayeuna mah serabutan, kadang gaduh, kadang teu gaduh nyang teu dipaksa. Ieu mah jang nu gaduh. Oh isi acan rencangna teh Bu. Maka lamun urang gaduh saroge mampu sadinten teh penghasilan teh langkung ti jang nyumponan eta. Punten. Misalkan sapoena teh kagungan penghasilan 500.000 sapoena. Berarti mampu jang nyumponan istrina 3 liter sacangkir. Gaduh putra 2 ciki. Sajang putrana mah teu ditaktor sabaraha jang bojona we. Saeta teh kedah nyumponan kewajiban saroge kanu janten istri. Tagih teh. Tos. Lamun teu dicumponan eta teh da kewajiban saroge kanu janten istri berarti hutang. Duh, bila jadi hutang mah berat. Matak begitu pupusnya anu kudu lulubaran pertama mah saroge jeung istri anu jeung saroge mata kolot baheula nyontoan kulem oge najang geus aki-aki nini saranjang we kolot baheula mah kitu tabeda jeung budak ayeuna jeung bareng sagala sareda mah kikituan cenah kitu marukana teh kudu bareng sareta teh kikituan cenah itu kapan ayah gadinya bapak di itu di pabrik terus teh bapak mah sarete bakal malam Jumat geus bahanan mama dia di kamar nah atuh hayangnya bareng amanya mun itu bosan kikituan padahal teh kikituan ge teu sawios iya diantawi sanawan begitu geletuk salah sahijina umur teu apa. Misalkan sarogena pan isina teh apa kayak ditaruh si kudu ngalahin teh cek jauh sabaraha ieu pupusna nya tabu 2 cenah tabu 2 aja wengi geuningan ece apal apan sareng bobona teu raseun kaditu diguyakeun hampura bapana sugan teh bapana teh deuk sare teh tuluy hudang jam 4 aya teh sare teh satu tuluyna mah hudang deui hampura tuh pertama nu tadi hampura teh bojo kanu janten sarogena aya di dieu nu bobo sareng kene aya alhamdulillah sia oi maneh mah ulang ngajawab soalnya jeung mitah maneh mah iya amang tuh subhanallah amang sok itu kadang-kadang isin ku Halimah deuk ngajawab minang Halimahnya cenah ditong amang ngasok eta dina lawang kamar terang teu disimutan teu dina nya ibu mau simut lagi 7 ya Allah ya Rabbi itu tah ya kapungkur mah ari ayeuna paripos da mau kikituan teh eta sanes pedah moal kikituan teh eta sapapait sama manis sabagja sacilaka teh eta sareng kulem oge sareng anu sebut dugikeun ka pakotrek
itu teh tak pakotrek itu teh jadi maksana pakot itu teh dibaratun itu anu dimaksud itu dia teh sampean pakotrek nyata nalika bobo pan pabelit bobo mah sampean ejeng sampean ngahiji jadi ke kapupus ge sareng awalnya nya maneh rumah tangga teh sotpun kudu bisa sebetulkeun ka pakotrek itu naon cenah pakotrek itu teh teu boro-boro budak ayeuna kolot bageula ge sok raja teu apa lu naon cenah pakotrek itu gitu maksana pakotrek itu teh sampean anu disamikeun ejeng itu apana anu nungtun urang teh nyata sampean pakotrek pancaroge jeung bojo nah dina kulempan ngahiji pabeulitnya najan teu kikituan teu paribasa komo kikituan atuh siga oraye ngaringkel gitu cicing heula heueuh age keur cicing da tululumpatan Kila mameula gitu. Heula, mameula ciri sakar itu. Urang heula gitu. Bapak heula gitu. Tuh, pakotrek teh. Itu teh eta gitu. Pupus. Jadi lamun nu pupus istrina carogena apa? Mama hampura. Sugan teh moal jadi sare terakhir jeung mamah teh. Teh ieu teh, sare terakhir mamah mau hudang-hudang deui alhamdulillah deuk kawin deui papa mah teu diantal. Tah. Tos kewajiban caroge teh nyata nyayogikeun sandang pangan tuangeun teh tuangeun. Anu nomor 3 nyayogikeun papan nyata bumi nu mampu mah gitu ngadamel nyalira nu nyalira teu mampu atuh sasasi sakali itu setor disebat ngon ngontrak da mampu na ngontrak teu jadi masalah pa eta teh kewajiban nu janten caroge tah kusab istri teh sok loba dosa gitu ka caroge teh Bu sare kudu diwedak ieu mah kadoan mayunan kerekna teh atuh dahdir ngabudah begitu digugahkeun ku caroge teh lain seungit parfum atanapi wedak atanapi lipan salajengna atuh soca teh kedahna mapannya aya sidol kitu nu urang ieu mah begitu ditinggal teh ya Allah ya Rabbi komo deui punten saya punten teh ibak kulemna teh araratul meureunna gagaro kana dada kancing dibukaan kutang nyenglet teu disakaran begitu dibuka teh lain seungit karo garalang urut gagaro atuh deuk geunaheun kumaha salah kitanya matak meujeunna ningali nu di luar demplan-demplon teh acan mengkol mah tuluy ditempo gitu subhanallah dadi ieu mah kitu ari beger ulah ari ngurus awak saradaek ibu-ibu tuh matak polotot pandosa teh tah kusabab seueur dosana kitu sangkan eta dosa dikip janten aya pangapura Gusti nya dikiparatan naon kiparatna nyata midamelan anu eta padamelan teh sabenerna mah kawajiban nu janten caroge nu tadi teh nyayogikeun sandang nyayogikeun papan nyayogikeun pangan caroge nu nyayogikeunana istri anu ngurusna caroge anu ngayakeunana istri anu ngurusna paraoseun aya sandang sok mah tah ieu baju ieu jang mamah ieu jang budak ieu jang bapa pasikeun pan atoh tah bila mana kotor istri anu nyeuseuna caroge anu milarian jang dayana jang molotona jang naonna deui mesin cucina jang sabuna jang sikatna tuh istri anu ngurusna paraoseun kitu mah tuluy nyayogikeun papan bumi caroge anu ngadamelna biaya jang ngabangunna keun caroge nu ngayakeunana anu itu ieuna jang abangna caroge itu geus jelag tah istri anu ngurusna paraoseun ai kitu manusia sapu istri pakace ku tatangga teh da pantes tapi lamun ngapoe ting nu sasapu nu pel teh lalakina we kaca cek tatangana teh ka mana pamajikanana nya pantes cek jelema ge
tuluy pangan nyata tuangeunana pamegat anu nyiarna anu usahana nu kasab geus aya di canaka bumi tah pantas diolahna ku istri nu ngisikan nu nyangu nu ngamah wadah jeung sajabana pantas pan istri tah kaiji mah pantas kadua mah bakal jadi kiparat kana dosa perdosaan anu janten istri tah disebutna lamun kitu teh rumah tangga anu repok ta eta anu repok teh pamegat anu milarianana jeung ngayakeunana di mun aya dioperkeun ka bumi tah istri anu nyangapna jeung anu ngurusna raoseun lamun diborong ku caroge sadayana bakal riweuh atuh contoh pamegat teh milarian nyangala geus aya ejak acukna sana ka bumi tah ieu nu mamah ngungkul nganggo we bapak ieu kotor seuceuh ku bapak jatuh asal milarian daya sabun sajur saja bana ngagesruk gitu geus beres teuy dipoe ku salakina geus beres dipoe disika ditilepan kana omarikeun dipake deui ku pamajikanna bapak ieu kotor deui subhanallah acan bapak itu kumahaneun mun seueur ngaleuya aya 7 jolangna ngumah wadah bapak teu acan nyangu jeung sajabana tuh kitu pantes teu pantes ku jelema ge bakal dicarioskeun komeureun ku Gusti tah ari kitu mah saling pengertian disebutna tah saroge nyayogkeun sandangna nyayogkeun panganna nyayogkeun papana istri anu ngurus raos pan kitu nya raos subhanallah kaeta eta kawajiban anu janten saroge kanu janten istri tuluy kapantesan istri ngabantos kanu janten saroge sanes kawajiban istri teh tapi ngabantos istri kanu janten saroge jang iparatan dosa perdosaan istri kanu janten ceuk istri teh dosa naon apan eta geuning bade diajak kulem teh nya bapana antasan heula nah mamah naon deui ieu cenah 5 kilo deui malet aduh mangkane si koboy geus selep wah bapak dugna teh aduh 5 atuh mama isuk deui aduh kagok cenah ieu teh kabereg minuun gitu ya Allah cik sarogena teh mama ulah kaserangnya teh isuk mah kan bapak bade angkat deui dinten Sabtu bahanan heula ngapoe-ngapoe deui cenah kitu di tangan teh oker diserang nongen pantur data banyak jeung sajabana tah dikiparatan ku ngabantosan padamelan anu janten saroge insyaallah aya dina pangapura Gusti Allah ieu mah raos teh rumah lamun teu kitu mah pariweuh urang saroge sumping ti panyobaan kejo sangu eueuh sai saaya pamajikan jojodog batur imah babi bru urang nalapan nya kahujanan sok kumaha Bu lamun kitu kabayang saroge bakal ngomah tuh sayang bakal kitu moal paling ngandoran pasu karena sirana blentrung nah bener ari kitu mah saroge sumping ke cirang bara dibagiakeun nya sor kopina sor caina bapak da nyangu abdi teh nganencana ngantosan bapak da teu aya artos yang mesena pan nganyuk ulah mama teh atuh bade daun ceuli disiksikan tuh digoreng da lebar gitu jeung sajalita apa anak kita cenah pentil nenen wali mah aya anu disiksikan tuh digoreng atuh da mama mah da lain wali wayana we sangu bungkut aya uyahna lu hanjing rancangna 20.000 gitu tah de kamar tuh pan ngeunah kopi aya cai aya sangu aya pamajikan aya sok deuk ngambek bab naon eta teu pandal teu nya tah masak mugi-mugi ku berkahna manatiban rumah tangga urang sadayana kalimpang jisim abdi mah sing kaberkahan ku sultana aulia Tuan Syabdul Qadir Al Jailani Qadatau Sirahu Al Aziz anu awan-awana sing dileungitkeun digentos ku ka saean amin ya Allah ya Rabbal tuh gampil teh ngucapkeun takwa teh kang banyak tuh karek tarkul maasi jeung sese cacan kop naon kop teh konaah abdi nyobian konaah eta jeung pun bojo dah hese wiwiti mah rido bapana aya aneh dahar teh jeung roai cenah ieu ge heueuh atah cenah teu dipasang tuluy atuh mana samalna song eta teh coet jeung mutu atuh teh mana samalna saya cengeh cenah uyah maloba aduh abdi diajar konaah wios mama mana sanuna ieu nah tiis
8 gas nabeak atuh ku suluh pas suluh na base aduh bisaan ieu pamajikan jawabna nya ditempo dah ieu calik da kursi roai tuluy kana coet eueuh nanaonan teh tuluy sangu mimiti marido ari geusna aduh aing teh nyasara mani gitu tuh kona teh mimiti ka dituna mah teu bisa kona teu geunah dahar teh cek atuh teu geunah kumaha jeung kitu teh subhanallah nya nampi kana milik diri model tuang tadi aya naroai jeung coet lungkul nya eta we tah kitu diantara tamasak takwa teh ngeunah ngucapkeunana hese milampahna qanaah satuleuina wana teh wau waro atau sawaro teh api ieu nu panghese-hese namanya sanes api kana hartos sanes api kana hartos aya geus nisab zakat bacek na katerange kudu takwa cenah huruf terakhirna teh wau nyata waro kudu api abdi mah ngaluarkeun zakat mah bade api cenah lain api mah sampai sanes maksana api dina bab ibadah teu bisa bab wudu satuina diulik ilmu wudu teu bisa bab salat diulik ilmu salat teu tiasa bab haid diulik ilmu haid teu tiasa ilmu nifas diulik ilmu nifas jeung saterasna teu pelaksanaanana teu praktekna sakurang teh diulik kumaha wudu anu cek katerangan teh salat cek katerangan teh diulik menta dibimbing ku ahlina nyata guru teh tuh tuluy naek kanu sanes-sanesna eta disebutna waro nyata sieun ibadah teu leres jeung sakumaha kuduna tuluy disiar elmuna tadi disebutna waro eta teh gampil ngucapkeun hese milampah waro anapun ya ilhaq nama rengkol entok eta mah teu dimakna tuh takwa teh gampil ngucapkeun hese milampah nah kanggo urang mah tapi kanggo wali khususna Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasahu Al-Aziz mah anjeunna mah tos dugi kana pangkat nu neme nya tarkul ma'asi anjeunna geus ningalkeun kana pamaksiatan satulina qanaah anjeunna mah kalintang warokna luar biasa tah kusaha anjeunna mah geus dugi kana pangkat eta maka ku Gusti jeung ku Rasulullah dipikacin tah maka anjeunna diistimewakeun tina sapalina kaistimewaan anjeunna ku Allah dipaparinan karomah cek sapalina katerangana karomah teh tina sapalina mukjizat matak digujudkeun anjeunna tiasa ngahirupan anu maot ngadamangkeun panyawat anu corop ngadamangkeun panyawat budug repra tiasa kitu teh lain ngulik ilmu panemu jampe pamake sanes tapi anjeunna geus kagungan pangkat tak wa tarkul ma'asi qanaah sinareng waro urang mah teu tiasa kota urang teu tiasa tapi hoyong kana pangkat eta tapi ceuk basa ayeuna mah hati ingin memeluk gunung apa daya tangan tak sampai tapi hayang abdi teh nya nangkep gunung teh tapi teu tiasa tak urang teh hayang takwa teh tapi da jami biasa takut sakitu sugan jeung sugan dikacita kajami anu pangkatna tos takwa ku Gusti teh digolongkeun kajami anu takwa man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum cek Kangjeng Nabi mah sing sajami anu nyamian ka hiji kaum sing sajami anu cinta ka hiji kaum sing sajami anu ririwan jeung hiji kaum sing sajami anu cinta ka hiji kaum beda nu takwa teh pada sultan aulia mangka eta jami bakal kagolongkeun kariunganana tah atuh kusab kitu mugi-mugi walaupun urang mah teu tiasa tapi mika cinta ka mantena mugi-mugi we di dunyana kalitang ke di akhiratna sing kalebetkeun kana riunganana sultanul aulia dina pada salamet nah amin ya Allah ya rabbal alamin tuh kitunya saya salah ta'alif yang tawisna katerangan urang sadayana kedah kersa ririungan dina raraga ngagungkeun ngamulyakeun nyata jalmi anu caket ka Allah bedena para wali sakopido kanjeng Nabi alaikum bisiwadil a'dzam salajengna kanggo acarana sakumaha biasa urang tahlilan sabada tahlilan
urang ngaoskeun amalan Sultanul Aulia nya dikawit kulhu tilu wangsulan jeung saterasna kamari tah ngadamel fotokopianana anu dicanak berarti tasan katalar anu teu dicanak berarti atos ka anu dicanak mah berarti tasan katalar